Aduh sih, aduh nggak ganggu wae neng. Urang teker bahagia neng nya. Nggak ganggu wae sih aduh. Iya mau juragan. Tekengeng juragan itu nyebatna. Saha atuh? Nya kumaha neng we saha. Nya tua juragan. Nya. Ayo neng urang we tos teh bisi hujan teu buat tuh. Tos mendung kieu. Nya ayo juragan. Teu nyangka neneng ka AA nih. Tega. Diracun ku aing do mana sih. Engkanya. Didecis ku aing do masih curagan teh lah. Bala diawasi halangan. Bro. Juragan bade ka bumi heula mah? Moal bade ka pasar bade teras ngaborongkeun domba. Oh nya atuh. Terus neng. Ada gubi. Juragan. Assalamualaikum, Pak. Pak. Bapak. Tarik. Udang mah di banjur deui. Ti atuh da tarik teuing ngagoroan teh. Terus di mana? Bapak eta geuleuh dah hadir ka mana-mana. Lumayan amis. Ih geuleuh amit-amit boga bupati. Ayo juragan ke mana? Juragan euy, Wih, nah teu ka dieu heula. sahurna teh bade ngaborongkeun domba ka pasar. Oh. Jadi neneng teh balik sarangan gitu nya. Nya gitu. Ai neneng kunaon asa bunga? Nya bapak neng teh keur bunga. Bunga kunaon? Bade dipangesepkeun mobil ku juragan. Oh, paingan atuh tah gitu eta kakara anak bapak. Satuju bapak mah gitu. Kira-kira yang mobil naon neneng? Mobil dogong saya tuh nya. Mobil dogong, muat doma atuh beneran. Pan paragi bapak ka pasar. Main mobil bus atuh. Nya atuh kieu we urang ukeun ka juragan. Heeh, jadi mobil bus mah loba eusina gitu. Tapi bapak mah teu bisa mobil neneng, ai neneng bisa teu? Teu bisa neneng ge. Atuh bingung gitu mah nya. Atuh Ya. bapak bisa nanaon kolektor bisa. Heuh lah mending eta lah. Heuh geus we urang eta ka juragan Heuh. urang minta eta. Kembae teu boga mobil oge asa bisa kolektor we. Lumayan. Tang mah gitu bejakeun ka juragan lamun panggih teh. Da bapak mah teu bisa mobil, geus mending kolektor. Da barina oge hese ka dieu mah jalan ge sawah, pira mobil dibungusur ka dieu. Bejakeun heuh ka juragan. Nya pangke mun penak urang bejakeun we ka Heuh. juragan. Mending kolektor pugu. Kolektor mah ka sawah ti belak kesek oge geunaheun pugu meureunana. Heuh. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah boga budak hiji teh menang ka bunga. Ti juragan. Astagfirullahaladzim anak aing kunaon neneng. Neneng. Woi. Neneng. Wah, kunaon di ieu mah? Ka mana budak teh mulang-mulang ngirang aduh kolot teh ya. Si gantung diri na tangka sampeu teh budak teh di. Jang, aduh budak teh. Gimana we atuh Jang? Bapak teh ringrang ka Ujang teh aduh. Samulang-mulang kemana suluhna? Eueuh bah teu meunang suluh lah ka meunang ka nyeri. Kan jadi kunaon Jang? Nyeri hate pokona. Oh, sing sabar we Jang atuh mulangnya lampang balikeun motor lah ku Abah yang nonton yang kolektor.
Yang tiis-tiis, es Es? kelapa, Oh, es es kelapa. kelapa sawit. Mun kan es dicet beti isa namanya. Huh? Orang-orang orang dahar aya namanya nasi padang, nasi tumpeng naon we saya yajangnya berah. Namanya kolektor, kapal terbang. Alhamdulillah. Baru balik untung kita hujanan di jalan ya beres nu pasien ke Arab Saudi teh. Tinggal nungguan ya lauk paus ya can aya datang kene ka dieu ya. Kurang ngajar ya. Ku abah kudu dibalikeun deui sugan sinaneng sinadaikeun dikasih arwol ya. Kurang ngajar teh. Ku abah hanas geus disambur 3 kali. Datang ka dieu. Abah yang boga duit yang beli lauk oge ya kudu dibalikeun dia kasih arul sinadaikeun di sinenengna ya. Wah. Balik di sineneng kasih arul. Terbalik ding si Imas teh mau pasien ngomongkeun curagan doma dan mayar kene ka abah ya. Rasakeun sia ku abah di gawean di. Nadaikeun kasih arul ngaranna si neneng teh. Balik ding. Aduh, kamar emang ulitnya si Neneng, ih bahagianya. Bahagianya, ulitnya si Neneng anu dipitanya, anu kita cinta, kalah sama Neneng, aduh si Neneng bener aduh. Ayo bisa ulitnya si Neneng, istimewa, buku kasih Neneng teh, karek bisa kabawa ayeuna. Sengit ya urut leungit si Neneng sabulaneun mah ieu mah aduh aing. Sengit ieu aduh. Gimana aduh. Neneng tuh. Si Neneng. Mana sih nggak ganggu wae sama di, di mana? Ulin Semua gangguin akhir ngabayangkeun si Neneng geus ulin kamari. pas nu gelo atuh. Normal. Ek naon? Kang jajan teh. Aing jajan semua duit lagi di bank kene. Bang, cek si papi cenah burukeun deui. Can dicokot ditu ge, kela kurang dicokot lah. Kalem gitu, da moal dipake banyak beak paling. Bahaya atuh gitu mah. Itu biasanya si papi oke lah dibawa ke imah duit mah tong sieun gitu. Siap. Ini aja. Itu. Terbalik boga adik teh leutik kana geus ngarokok. Hayo we aing ge nu lanceukna can ngarokok teh teh. Geus ngarokok leutik-leutik pijakeun ku aing ka si papi aing ya. Pijakeun mah dicarekan ku aing ka si papi ya. Mane arek balik aing. Gusti nu agung kunaon di budak teh make pingsan sagala. Jeung berat dipindahkeun teh. Gara-gara ulin jeung juragan jadi kieu budak teh. Aduh, Gusti ku bobok nyen tama ieu mah. Heueuh nyen tama ieu mah ka Abah. Kunaon di sini Neneng teh make pingsan sagala. Gara-gara ulin jeung juragan. Kudu nyen ieu mah tama ieu ka Pak Kiai. Tapi heueuh gilir. Neneng ngudang. Yeuh. Lain Neneng kunaon make pingsan? Hah? Nah, Neneng aya di dieu. Pan ku apa tadi dipindahkeun dibawa ka dieu dipindahkeun. Digarotong. Lain Neneng kunaon make pingsan ongko bunga. Bukan, Neneng teh inget nanaon.
disebut di ngaran si Arul di anu bukna kelas kusumu kompor. Ayeuna teh naon maksudna? Paling sepukul jeung juragan. Nah, cuk neneng asa bau menyan itu. Katanya itu apa ada bawa motor make menyon. Neneng meureun. Ya. Udah kamu kenal tuh ya. Naon, Mbah? Kenal ngalaman wae atuh jangan tuh abah ada sedih jangan ngalaman wae mah. Ngalaman itu budak hiji-hijina kesayangan abah. Kenal aja ngalaman wae atuh jangan. Ngalah cengkeh teh bisa tidak bah ngalah lamun teh. Ngalaman wae atuh. Anu mah kieu teh harang ini teh pausan teh. Kenapa? Bisa di mana? Kalau kali komet tadi mah kalau kata ujang ngalamun gitu mah. Ayo. Ayo beri ya. Berangkat ya apa? Berangkat. Tiga nomor apa? Jang. Aduh. Berangkat. Saudara. Hujang orang yang saya lah Pak Ustad orang Ubaran ingat lupa si Neneng hujang lupa gimana imah Pak Ustadnya oh jang bumi Pak Ustad paling mana Eta mah oh iya didinya. aduh ngapangun Pak Ustad nanya assalamualaikum Ustad pisan jang era aku Pak Ustad mah mohon mereka Pak Ustad tadi merangkali yang di Lanongan Pak Ustad damang udah Di mana teh itu? abi teh hangser Oh, kalabat atuh. oh mangga mohon hijang kalabat paran lah pang burakan ya Pak Ustadnya Teras kalabat. ya. Mangga teras kalabat. Oh ya mohon Tuh, punten yeuna. Parwek ke jangnya Ustad teh jangnya bios Pak Ustad bios tapi mana jangan dari mau Ustad biar lain dukun ayo sok mohon jang duh kawagal ya Pak Ustad kawagalnya kenapa aduh mohon nyata ya iya mah iya mah sejak silaturahmi we ka Pak Ustad gitu ya teh Kumaha tuh daramang jadi tuh? alhamdulillah ada ramang alhamdulillah mohon Iya, sarada was aya maksud naon gitu maksud geuteun tinggal murang kali itu murang kali. mohon itu ya sejak silaturahmi ka Pak Ustad yang pernah katanya Mohon. bari yang nyanak murang kali di bumi teh lumayan lamun wae murang kali sok jang caroskeun jah Itu murang kali. mohon Nu kasabari hiji teh? itu nu kahiji Murang kali ka hiji panginten itu nya. mohon Pak Ustad Ya, mohon begitu dongkap teh terus katinggal Oh, rainana nya. ya rainana teh kitu. Mohon. Muyung. Ya. Meskipun nyata maksudkeun enak Mohon. katinggal ti ina gitu tina muka. kedah kumaha teh Pak Ustad ieu nya murang kali abdi saparas normal deui Hidung kitu itu sabaraha dinten ya? hampir tos saminggon itu Pak Ustad nyata alim tuang-tuang acan di kamar we itu murang kali itu nyata gitu tujang matak abah dibawa ke Pak Ustad teh nya kepangi pan ku Pak Ustad ayeuna sok Pak Ustad rasakeun ke Pak Ustad nama namina saha ya? Jang Arul Oh, aduh. mohon Aduh kin urang ieu heula nya, urang Mohon. tinggal heula panginten nya. mohon saya mohon Urang tinggal bios. mangga Enak lanjut cai teh. aduh cai teh nya anaknya Aduh. mohon hilap deui Bios na teh tinggal nya aya di bumi. oh nya mangga aduh punten ngarepotin Pak Ustad punten ngarepotin nya mangga Aduh. Cobi eutkeun ka murang Mohon. kali supados ieu Mohon. serang pamunten teu mun eutkeun oh mohon jang euteun jang bismillah jang sadayana aduh ngarepotkeun Pak Ustadnya Mun itu nganggur itu teh sasaha Ah, itu iya, matak cekat. menuju sapo di payun teh. Cekat. Menuju teh araya jeung urang Ya. teh araya sadana di sidaya Ya, itu. Nah, ieu mang murang kali teh sama emut aku ngulang ka neneng, ai neneng teh karasan aya nu melet jiga nama teh neneng teh matak ngajauhan ka murang kali bapa teh. aduh ayeuna melet Aduh. halo mah tanya aduh kurang ajar tah anak aing sakitu ganteng lagi Pak Ustad tuh mahnya itu Bangun jawara. tilas kapungkur jalan karese Mohon. mohonnya
Dia mau ada jawara gitu-gitu itu. Ya. Umur atas pensiun tersebut. Nah, itu kita murang kali diantepkeun kitu atuh. Terang pamurang kayaknya terawartos imah. Ieu terang disaha ka dia. Abah we ieu mah hoyong ka dia hasrat ka ieu ka Pak Ustad gitu bae silaturahmi ka Pak Ustad sakantenan gitu. Da perkawis menang kali mah tos jongjon teu tong emutan di terus dikembalikan. Syukur alhamdulillah tuh Pak Ustad nya. Tuyang geus eueuh saya mah aja. Iya we panginten ieu Bapak itu nya. Mohon. Turun ke menang kali ya jawarana. Wah, henteu ieu mah bageus. Alhamdulillah mohon. Jang urang-urang enak jangnya. Alhamdulillah main tos jag-jag ieu mah Abah bungah enak mah. Pak Ustad bade uihnya. Mohon atuh saya enak mah alhamdulillah tos mulai tos. Alhamdulillah Pak Ustad tos disereatan urang kali ieu. Duh. Alhamdulillah pisan Pak Ustad nya, Bang. Ah iya Pak Ustad nya. Jang. Sama jang urang uih jang mohon. Sing enggal damang Pak Ustad nya. Mohon. Jang. Enggal damangnya sing harap-harap itu nya. Assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam. Kuat lempang jang. Bukan beda punya. Oh bias Pak Ustad bias. Iya gitu bah sare ah. Bingung gitu abah lagi aduh lihat jangan lagi aduh kenapa majikan teh boga aduh bingung berat udah pilih ya Allah ada panas jangan abah rek ka zaman ajangnya percaya abah aduh saberat ya Allah ya Yang kunaon? Ibu budak apa ya Allah. Mas abah teh diburak ka bawah dulu si teh jang. Aduh. Kumaha ieu teh jang. Jang. Aduh, ibu budak mikir teh. Bahaya imah. Ya Allah.